keur usum pemilu bah. Iya, nomor sabaraha nyolok. Aing abah, ayeuna mah arek nyolok nomor hiji si Asep Jamrong. Hah? Si Asep Jamrong? Si Asep Jamrong bah. Tong dek nyolok ke si Eta. Si Eta mah tukang adu hayam. Jeung tukang kawin deui. Kembali atuh bah. Si Asep Jamrong mah sumere duit bager bah ka urang mah. Urang mah ngadukung pisan sabeureut teh tukang kawe, tukang adu hayam oge. Nah, si Eta teh ngawalokeun ka kolot. Mau urang bah, ieu mah suka-suka urang bah. Nah, si Eta bedegong. Mana bah teh? Mending kena nyolok nomor 2. Pilih mah Ibu Inem. Nah, make Bu Inem atuh bah. Atuh heueuh, mending kena Ibu Inem daripada Asep Jamrong. Nah, abah make nyolok Bu Inem. Ibu Inem mah rada bohai, bari bohai gurih. Hah? Gurih? Abah mah ngan kitu dasar aki-aki cunihin. Kembali si Teh. Ajo cing ala ala ajo cing. Ala ajo cing. Ajo cing ala ala ajo cing. Ajo cing. Ajo cing ala ala ajo cing.